I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts to go out there. That damn bitches on my line, and you know. Asik kabayan tuh, buat samberkeun. Kabayan. Mun mana resep kasih iteng, tembak atuh. Oh, kawani pisan. Tubuh si kabayan masieun. Barudak, lain kabayan dek jadi pengecut. Kabayan masieun. Sieun kusaha. Ku abah nasi iteng. Aduh. Kalem we kabayan, kayak ku umay jeung soleh dibantuan. Siap, orang setuju. Itu si Dingsi jeung si Iteng. Geus ditu. Panas nih. Itu tempat diuk. Ayo orang ka ditu. Ayo. Aya Iteng, Dingsi oge. Aya naon, Kang? Kieu Iteng, kumanya? Euleut Kang kabayan magang wae. Kieu Iteng. Juga nasi Iteng domba. Majeng denggel sia. Nah, ieu mana yang budak saha sih? Kieu Iteng erek mah jadi kabogohna Kang kabayan. Hatur nuhun Kang, tapi Kumaha apa Kang kabayan kurang kasep, kurang sengit? lain gitu Kang, tapi Kang kabayan itu ngambil heulanya? Keula di dieu heula baturan. Ningsi, apal bae nu dipikah hayang ku kabayan teh. Geus, balik we jung. Ulah waka. Tenang we deh babaturan kabayan. Soleh sareng si Umay. Di mana Kang? Tuh di Pengker. Aya Abah, kumaha Damang? Mane kumaha Damang? Iteng, ayo balik. Itu ngambil balik heulanya? Ayo balik. Mane oge kabayan ulah sok wawanenan bogoh ka anak aing. Tapi kabayan teh tulus, Bah. Tulus. Zaman ayeuna mah teu bisa ku tulus doang, sagala ge kudu ku duit. Cing atuh sadar diri sia teh kabayan. Ini kabayan, main magawe kalau main gitar wae. Jadi kieu ambu, Ieu kumaha? kabayan teh keur galau. Galau naha? Kabayan teh sok kesinteuan. Tapi abah nasi Iteng. Naha sih itu. Si abah nasi Iteng galak. Terus mana sieun gitu? Ye, kabayan. Ayo jadi lelaki teh kudu gede kawani, kuat, tangguh. Makanya aku abah nasi Iteng we sieun. Bener sih, nuhun nya ambu, kabayan beunang. Sami-sami jang, jung kan itu gerak we. Muah kabayan marek sare wae. Si berkokok teh. Excuse me, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Jang James. Mangga kalebet. Ayo Mbah, kumaha Damang? Alhamdulillah sae. Syukur aku ieu aya oleh-oleh kangge abah di Amerika. Aduh, alhamdulillah pisan. Muhun Mbah sama-sama ieu. Karena budak abah teh janjina bade dititikakeun di abdi. Oh, mun atuh sakedap Iteng. Mangga cari pijireun abah. My name is James. Abdi from di kota New York, Amerika. Abdi Iteng. Wah, jadi itu akan abdi itu teh. Naon? Terus orang ngomong ke kitu atuh. Ngomongnya tuh Mbah. Abdi we heula nya. Teng abdi leres bade nyandak mangga tahun itu. Kelau pamihon teh naon? Main nyantet terangkom, ari hom teh bumi. Jadi abdi bade nyandak mami ka bumi itu. Oh, kelau sama work tuh.
domba puring di paraban kuring di angon-angon kuring. Itu tinggal ya si James jeung si Iteng. Dengekeun teh omongan. Maneh bener nerima lamaran si James. Naon gitu kabayan orang suka rek kawin jeung si Iteung. Yang wis adalah kabayan kecewa. Kalau itu bisa ngajelaskeun. Assalamualaikum. Excuse me, Bah. Waalaikumsalam. Jang James sareng mami. Mangga kaluar. Itu berarti hari kumaha, Bah? Kumaha itu mah? Nya coba Iteungna di geron heula. Iteung hayu itu si James jeung indungna nungguan di luar. Alim abah itu mah teh cinta ka James, cintana ka Kang Kabayan. Hari maneh kawin jeung si James mah nya beunghar, nya kaset, nya bager, geus pantes jam maneh kaharepna, geus hayu kaluar. Sok Iteung salim heula. Iya na Iteung teh kanggona Iteung. Sini. Sorry, excuse me, I want to the toilet. Hah? Walet? Henteu, Bah. Ieu si Mame teh bade ka cai. Oh, mohon mangga kapengker. Cek wae si James yang ngalamar si Iteng. Nah, ayo suang labrak. Ayo. Kurang setuju. Wingge. Teh, how are you? Naon ari orang mah teu ngarti, urang kabogoh si Iteung. Ai maneh nanaonan ka dieu? Kabayang setuju bah mun si Iteung nikah jeung si James. Kumaha mun si Iteung teu bahagia? Iteung mah bahagia kan Teung? Tuh kan henteu. Terus kumaha, Bah? Jadi teh ieu teh kawin jeung si Iteung. Tah Iteung jawab, da Iteung kawin jeung si James. Nunggu abah. Geus lah mau ya kitu mah balik bae. Hei itu mamina si James cong orang isengan, Mbak. Cinta ditolak aja. Jadi kumaha bah? Kemarin dari restoran sareng si Iteung. Nya kumaha maneh bae nu penting mah boga sawah 100 kota. Siap lah. Ayo. Siapa? Wah. Tembak atuh, oh kana wani pisan. Karena anak abda sarung si Iteng. I want to. Si nanti jadi baru gitu. Nanti orang kabogoh si Iteung. Ngaku sih.